Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa afdalin nabiyyin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah taqriran bihi wa tauhida واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده فيا ايها الحاذرون اوصي نفسي واياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فوزا عظيما. فقال الله عز وجل في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال الرسول اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Puji syukur terhatur ke Allah anu Maha Ghafur, nikmatna anu selalu terkucur, kedah kurang teras bertafakur sareng tadabbur kana nikmatna. Salawat oge salam ka junjungan urang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul anu utami pemimpin urang sadayana, suri tauladan anu bijaksana. Hadirin kaum muslimin sedang Jumat anu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Abu Dzar Al-Ghifari ngariwayatkeun dina hadis anu diriwayatkeun ku Abu Dzar Al-Ghifari di mana anjeunna ngobrol sareng Rasul masihan pesan perintah ka Abu Dzar Al-Ghifari. An Abi Dzarin qala amarani khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab'in. Ditampi Abi Dzarin qala anjeunna nyarios amarani khalili bahwasana kekasihku nyaita Rasulullah SAW merentahkeun 7 perkara miwarang atau Nabi berpesan 7 perkara ka anjeunana anu mana 7 perkara ieu oge tiasa janten pesan kanggo urang sadayana. Amarani bihubbil masakin wad dunuwi minhum. Nu kahiji cenah Rasul sallallahu alaihi wasallam marentahkeun ka kaula kedah cinta, kedah nyaah, kedah sayang sareng mendekati orang-orang miskin. Cinta, nyaah, sayang ke orang miskin sareng mendekati orang-orang miskin. Ieu hiji pesan anu pertama ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pami urang ningali oge di samping kanan kiri di payun di pangkar sareng anu di daerah urang masih kene aya jalmi-jalmi anu memang aya dina standarisasi menengah ke bawah anu kedah anu peryogi ku urang bantosan ti kaum muhsinin atanapi jalmi-jalmi anu ku Allah dititipkeun pahala anu ku Allah dititipkeun kekayaan anu ku Allah dititipkeun keberlimpahan atanapi dititipkeun ku Allah Subhanahu wa taala kelebihan tina harta. Maka upami ieu tos terjalin di antawis urang sadaya insyaallah dina kaayaan ekonomi sareng oge silaturahim hubungan urang sadayana bakal terjalin kalayan saya. Wa amarani an anzura ila man huwa duni wala anzura ila man huwa fawqi. Nu kadua saur Rasul wahai Abu Dzar Al-Ghifari anjeun kedah ningali sering-sering ningali ka handap ulah sering teuing ningali ka luhur. Ieu hartosna bahwasana nalika urang hoyong bahagia maka urang kedah sering ningali ka handap. Dina hartos urang kada bersyukur karena naon nu aya ka diri urang. Dina panyakitna misalkan urang tersena penyakit maka urang kedah ningali ka handap seueur jalmi oge anu langkung parah mungkin tina ti urang. Pami urang evaluasi diri atanapi urang nyobian nya berkunjung ke rumah sakit maka urang ningali di dinya seueur jalmi anu ngaraoskeun berbagai macam penyakit anu bisa jadi urang mah hanya sekian penyakitna. Maka dina kehidupan oge seperti itu. Dina harta benda, dina urang kehidupan ningali ka handap seueur jalmi anu masih kene di bawah tina kekurangan. Pami urang terus ningali ka luhur, maka ieu kedah aya dina ibadah. Urang hoyong semangat dina ibadah, maka kebalikan tinu tadi, urang ningali ka luhur. Batur dina tahajudna getol, dina sedekahna, dina zakat, dina duhana, dina amalan-amalan seharianana, dina baca Qur'an tah ya ningali ka luhur. Tapi nalika perkara duniawi, dina nalika perkara anu karanapan ka diri urang, maka sa Rasul maka tinggal ka bawah ka handap. Hingga muncullah rasa syukur dina diri urang.
Wa amarani an asilar rahim wa in adbarta. Anu katilu bahwasana saur Rasul, wahai Abu Dzar, anjeun kedah tetap ngajalin silaturahim. Kedah tetap hubungan sosial anu baik anu sae walaupun orang tersebut benci atau nabi henteu berbuat baik ka urang. Maka aya hiji peribahasa bahwasana urang kedah aya terus niat pikiran perbuatan anu baik meskipun kadangkala perbuatan urang teh anu baik eta kadangkala teu dianggap ku batur. Kata Rasulullah SAW, inna mabu'istu liutammima makarimal akhlak. Saestuna kaula diutus ka muka bumi ieu teh kanggo nyempurnakeun akhlak. Ayana dina poin katilu ieu bahwasana Rasul kedah teras ngahubungkeun tali silaturahim, tali kasih sayang ka nyaah ka deudeu. Wa amaruni alla as'ala ahadan syai'an. Anu selanjutnya nu kaopat bahwasana Rasul marintahkeun ka kaula alla as'ala ahadan syai'an. Tidak boleh nya teu kenging nyuhunkeun sesuatu ka batur, teu kenging minta-minta. Upami urang diparentahkeun ti dieu nomor kaopat nyaeta urang kedah aya berusaha, urang kedah aya usaha dina kehidupan urang. Bahwasana Rasul sallallahu alaihi wasallam ngisyaratkeun nalika urang aya sesuatu maka urang aya usaha. Benten deui sareng ke ayana penarikan donasi, penarikan sedekah eta benten deui. Henteu termasuk kana minta-minta, tetapi penarikan donasi mangrupikeun urang saling mengingatkan ya, mengingatkan ka kaum muslimin anu berbaik hati, anu gagaduhan harta lebih, maka supados sami-sami bersedekah. Wa amarani an aqula bil haqqi wa in kana murran. Salajengna kalimatnya eta Rasul marintahkeun ka kaula kanggo an aqula bil haqqi, menyebarkeun berkata anu benar al haq walau kana murran, walaupun eta teh pahit. Jadi ayeuna seueur pisan anu zaman nuju ayeuna nuju kieu nya seueur fitnah di mana-mana, anu sedekah, anu penggalangan donasi, anu ngintunkeun bantuan, tetapi seueur oge tidinya anu nyinyir, anu sirik, anu berpikiran buruk. Nah, maka di dia bahwasana katakan yang benar walaupun itu pahit terhadap sesuatu apapun. Wa amarni alla khafa fillah laumata laim. Anu ka genep nyaeta bahwasa Rasulullah SAW marentahkeun ka kaula ulah sampai urang sieun ka saha bae jalma meskipun jalma eta dugi ka ngancam urang. Nalika urang nyambung dinu kalima, urang mengatakan kebaikan, urang mengatakan kebaikan, urang menyebarkan dakwah dina kasayan, maka sa Rasul Allah takhaf, janganlah takut. Sebab eta mangrupikeun hiji pondasi dina diri urang, menunjukkan urang keimanan urang ka Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah bakal terus mendampingi, bahwa Allah bakal terus ngalindungi kana diri urang. Sareng terakhir, wa amarani an uqsira min qawli la haula wala quwwata illa billah fa innahunna min kanzin tahtal arsy. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam merintahkeun ka kaula kanggo memperbanyak ucapan la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Saestuna kalimat eta kalimat anu termasuk perbendaharaan di bawah arsy. Hartosna kalimat nu tiasa ngagetarkeun arsy, hartosna oge kalimat anu mulia anu mana eta merupakan pengakuan diri urang bahwa urang teh ternyata tidak punya daya, tidak adanya kekuatan, hanya nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, maka dina zaman anu sapertos kieu, dina zaman anu sapertos ayeuna khairuz zaman, penghujung dina berbagai macam komplikasi dina kehidupan urang, dina ekonomi, dina kesehatan sareng sagala rupi kebijakan-kebijakan, maka ieu kedah diterapkeun 7 pesan ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu terakhir nyaeta tadi urang merupakan jiwa atanapi diri anu memang urang tidak bisa apa-apa, anu memang urang teu gaduh nanaon, anu memang urang teu bisa nanaon, teu terang nanaon. La haula wala quwata illa billah. Urang hanya nyuhunkeun ka Allah, berdoa ka Allah Subhanahu wa taala, nyuhunkeun nu terbaik muhin Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pamiyatos aya terbetrik dina hati urang, tertancap, tertanam dina diri urang, saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, saling mengingatkan, sareng oge kadituna urang saling menasihati karena kebenaran bil haq, karena kebenaran, wasabr sareng kana kesabaran. Insyaallah bakal janten minimalna desa, negeri, sareng oge dunia ieu jadi dunia anu saya anu hadir, sehingga orang mudah-mudahan ku Allah kampalkeun di surga Allah Subhanahu wa taala.